wal waridun nafsan ari sorotan nu datang kana nafsu warid nafsi jeung syaiton eta nyorot ka hate urang anu bakal ngepek efekna bakal kosawa teu asa teh bakal fadohah memeleh bakal takabur bakal sombong terhadap manusia nganggap letik cinta terhadap dunia cinta kana keagungan jeung lain-lain ti eta minal akhlaqiz zamimah tina akhlak-akhlak anu tercela ialah bisikan setan jadi nur nafsani cahaya ngan bangsa nafsani ai tadi mah nur rabbani ieu mah zulmani ngaranna zulmani teh bangsa poek bangsa peteng teu nyambung ke bakalna urang anu kasorot ku nur rabbani leuletikanana urang resep ka kiai urang resep ka pangajian urang mah bendu ka bangsa hiburan-hiburan urang bendu ka bangsa permaksiatan lantaran aya nur rabbani waridur rabbani di lain sisi babaturan urang nu can kasorot ku nur rabbani nur zulmani zulmani nafsani ieu teh setoni resep ka pangajian benci ka kiai cintana ka hiburan-hiburan nyanyian-nyanyian resepna ka bangsa kitu zulmani lamun kabar nyana pemimpinna naik klub nyana pemimpinna mun bangsa urusan-urusan perorkesan nyana lamun aya nu hajat nyana nu digerokeun coba ya hajat supaya rame itu gampang hayang rame mah dana nu aya sabaraha dana nu aya lamun gede momahi rama mantap geus tong mah geus pokona rame urang rada leutik ka dieuna Mansur S geus paeh teh hirup keneh nya teh jelema terus kabelah dia lamun letik lah atuh geus organ tunggal bae geus sarua-sarua keneh kos kitu keneh geus aing geus nu ngadatangkeunna tenang kurang saeutik disumbang ku aing waduh jariah beruntunyana sial jasa